Bismillahirrahmanirrahim. Kamari rengse tina bahasan tentang bismi. Ayeuna kana lapad Allahi. Lapad Allahi teh eta disebut nyaeta kalimah isim. Nah sababna sabab secara tarkibanana eta jadi mudhof ilaih. Kusabab lapad Allahi jadi mudhof ilaih. Mana nu jadi mudhofna? Lapad bismi. Jadi bismi mudhof, Allahi mudhofun ilaih. Gitu. Ari amalna mudhof nyaeta al mudhofu tajurus sani. Mudhof teh sok ngajerkeun kanu kadua. Gitu. Muncek dina eta nama nyaeta ari ngaran mudhof teh nyaeta al mudhofu tajurus sani. Aya mudhof teh tukang ngajerkeun kanu kadua. Cek saha cenah mudhof sok ngajarikeun kanu kadua teh. Cikoi koida. Kumaha cenah? Pokna wasaniya ajruruan wimin au fi idza lam yaslu illa dzaka wala mahuda. Gitu. Jadi si mudhof mah sok ngajarkeun kanu kadua. Istilah sejen sok disebutkeun idopah. Itu tah. Terus ari lapad Allah teh JR. Aya. Ari lapad Allah teh JR. Singkat arti. Kunaon alamat JR-na teh? Ku kasroh dohiro. Naon sababna ayeuna disebutkeun JR-na ku kasroh dohiro? Sabab eta disebutna isim mufrad al-munsori. Ku sabab eta jadi isim mufrad al-munsori. Gitu. Jadi disebutna nyaeta isim mufrad al-munsori.
Geus cik tadi teh lapad bismi kana lapad Allah teh disebutkeun idopat anu rincian nama nyaeta bismi mudhof Allahi mudhof ilaih. Ari mudhof aya syaratna? Ya. Aya. Naon syaratna mudhof teh? Wasyaratul mudhofi ayakuna qalian an tarifi wa tanwin. Ari syaratna mudhof eta kudu sepi tina ta'rif jeung tanwin. Ari bismi aya tanwinan? Teu aya. Aya alif laman? Teu aya. Sah atuh. Jadi syarat mudhof. Cek saha cenah kudu sepi tina ta'rif jeung tanwin teh? Cek qaidah. Mabokna mudhofi ayakuna khaliyan min al wa tanwini takunu sawiyan khalin anit tarifi wa tanwini syartun li awalin khilafus sani. Gitunya. Jadi mudhof mah ulah mamawa ta'rif, ulah mamawa tanwin. Nah sababna sabab dek idopat, sabab dek nyarandekeun diri kana mudhof ilaih gitu ya. Maka salah satu syaratna mudhof teh kudu sepi tina ta'rif jeung tanwin. Cek tadi aya ta'rif gitu nya. Disepikeun tina ta'rif jeung tanwin. Sababna alasanana elatna karena idopat. Nah di idopat teh wajib ngabuang tanwin. Wae wajib mah karena cek waidah ka'anni tanwinun wa anta idopatun fa aina taroni la tahul makaniya ari kuring te tanwin ari anjeun teh idopat di mana ngalirik kuring anjeun ulah ngali tempat nunan talil irabi au tanwina mimma tudib idib katurisina minal mudhofi askitit tanwina au nunahu ka'alukum ahluna ari mudhof kudu dipiceun tanwina saperti lapad alukum contona gitu. Bismi mudhof Allahi mudhofun ilaih. Ari mudhof ilaih ngabogaan syarat boga
bogaan syarat mudhof ilaih oge. Naon nu jadi syarat mudhof ilaih? Wasaratul mudhofi ilaih ayyakuna mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwin. Ari tadi mah mudhof kudu sepitina ta'rif jeung tanwin, ari mudhof ilaih mah kudu milih salah sahiji. Hartina ari syaratna mudhof ilaih eta kudu milih-milih antara ta'rif jeung tanwin. Lamun dek ta'rif alif lam ulah aya tanwin. Lamun dek ku tanwin ulah aya alif lam. Jadi antara alif lam jeung tanwin teh eta lir ibarat musuh bubuyutan. Nepikeun ka buluan belut jangan orai moal bisa dihijikeun. Mun aya ta'rif alif lam ulah aya tanwin. Lamun aya tanwin wayahna alif lam ulah. Teu bisa dua hal tersebut dipaksa ke baik dua nana weh teu bisa ya. Sabah haram kawin keur mudhof ilaih cek saha cenah mapokna mukhayyaron baina ta'rifi wa tanwin al mudhofu ilaihi syartun makurin. Milih antara ta'rif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin. Sabenerna mah eta teh dina naon bae, dek idofat, dek dina sifat ya. Di mana aya alif lam ulah aya tanwin, di mana aya tanwin ulah aya alif lam gitu. Cek tadi ge nepi ka buluan belut jangan orai teu bisa dihijikeun. Contoh tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Ulah dibaca tola'al badrun. Ulah sabab aya alif lam ta'rif teh ya. Wajaba syukru ulah dibaca syukrun daya alif lam. Wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' itu ya. Wayahna di dinya mah lain teh hayang dirau di pangku tapi teu bisa dihijikeun bainal haq wal batil eta teh nya mun dina bahasa legegna mah hak jeung batil teu bisa dihijikeun. Wala talbisul haqqo bil batil ulah talbis ulah ngahijikeun ulah nyampur adukkeun. Mun eta disebut hak wayahna batil harus nyingkir. Lamun eta disebutkeun batil wayahna hak teu bisa dicampur adukkeun. Kitu kaharti teu kaharti mah ngacung we di parapatan. Tah ari ieu anu kapilih ta'rif atau tanwin? Ta'rif. Nyata alif lam gitu. Jadi hartina ta'rif teh nyata alif lam. Ari lapat Allah ya aya alif laman? Aya gitu. Nah, ari alif lam sok dipake ciri kana ta'rif. Itu buku bae osok mah. Osok eta teh? Oh, osok. Cek saha cenah? Kumapokna? Al-harfu ta'rifi awil lami fa
wal kabid. Itu alif lam eta teh harfu ta'rif. Itu. Nah, ada alif lam duanana sok jadi ciri kana ma'rifat. Eta mah ihtilaf antara Imam Sibawe jeung Imam Khalil. Lamun menurutkeun kaul Imam Sibawe lamna wungkul. Naon sababna? Sababna matak lamna hungkul teh eta karena hamzahna hamzah wasol. Ari hamzah wasol taskutu fil ibtida tasbutu fil ibtida wa tasbutu bidan jiha kitu cek dina naon qawaidna ya cek dina pelenggeranana tasbutu fil ibtida wa tasbutu bidan jiha keur dihareup mah pang gagahna can papangi jeung musuh kemon let's go panghareupna Allahu Akbar takbir bang tarik nah jol teh musuh nyempot ban sebenarnya mangga kapayun yos abdi mah kajenting mau besek we can ditukang gitu pas diamprengkeun mah nya kitu tah eta sebutna naon hamzah wasol ketika kagencet mah wayahna sok luncat sok nyingcet nah sok nyingcet itu beda jeung hamzah koto ada hamzah koto mah dek dihareup oke dek ditukang oke teu ungut kalinuan teu gedag ka anginan istu istiqomah dirinya mulajamah ya tahan bantingan dek kumaha bae situasina siap dihadapi kitu tah lamun hamzah koto ari hamzah wasol mah nu tadi ketika lenglang pangheulana da can aya rintangan ketika aya halangan harungan munur pang tukangna bahkan nyingcet nepi ka eueuhna kitu tah ceuk saha cenah eta nu disebutkeun hamzah wasol teh cek qaidah kumaha campokna subutuha fil ibtida qadil tuzim kahad biha fi darjiha ma'al kalim subuh gitu malam ngomongnya baru maneh tapi lamun nurutkeun kana kaul Imam Khalil mah duanana alif jeung lam nasabna karena cenah eta hamzah koto nu tadi teh dek kadempet dek henteu siap selalu senantiasa gitu nah. Gas cek bieu bismi jeung lapat Allah teh mudhof jeung mudhof ilaih gitu sah tah sabab jelas syarat mudhofna jelas syarat mudhof ilaihna ya ari sesuatu nu jelas mah kadituna ge osok jelas tegas ya lugas dan sabna ada kejelasan. Jadi dina bab kalimah mah teu bisa diraraba, teu bisa dirarampa. Tapi kudu puguh macana. Beda engke mana nu maca berdasarkan ilmu jeung maca berdasarkan ayeuna sekedar diraba-raba kitu. Beda kana teh. Dek kumaha bae bacaanana lamun berdasarkan ilmu mah bisa dipertanggungjawabkeun secara disiplin ilmu. Kajenting beda jeung batur macana. Gitu. Tapi manehna hasil ilmu. Gitu ya. Contoh dina la haula we pan nepikeun ka sabaraha jenis bacaan.
la haula wala quwata aya la haulun wala quwatun itu jeung sajabana wajah teuing eta bagian lah nya ku kamari we heula atuh maneh ke dina ieu dina sifat ka hareup kapanggihna bismillah oge aya bismillahirrahmanirrahim gitu terus ayeuna aya anu mana ropa jeung ropa nasab jeung nasab gitunya umpamana gitu kayak dihareup aya eta seperti itu dina pola-pola bacaan tapi eta teh secara keilmuan ya anapun geus jelas-jelas bacana kudu kitu mah kudu kitu contoh saperti dina salat teu bisa dirobah dengan bacaan yang lain seperti biasa dibaca we ku urang gitu nya eta lapad Allahi ayeuna lapad ar-rahimi ari lapad ar-rahimi teh ar-rahmani lah ari lapad ar-rahmani eta teh jadi naon cenah jadi sifat kahiji tina lapad Allah Allahi gitu terus ayeuna lamun eta lapad Allahi ar-rahmani jadi sifat kahiji tina lapad Allahi ya. Eta disebutna sifatna sifat naon sifatna sifat hakeki nah ari sifat sabar hiji aya du naon hiji-hijina hiji sifat hakeki kadua sifat sababi kumaha pelenggarana sifat hakeki wa huwa ma rafa asman domiron mustatiron yaudu ilal man uti artina mana-mana sifat anu ngaropakeun kana isim domir mustatir anu bolak-balik kana manut nah ari sifat sababi mah pelenggaranna nyaeta wa huwa ma rafa asman dohiron mudofan ilad domiri yaudu ilal man muti artina mana-mana sifat anu ngarepkeun kana isim dohir anu didopatkeun kana isim domir anu bolak-balik kana manut nah kitu ta bedana jadi ieu mah asupna kana sifat hakeki cenah kitu nya anu domiron mustatiron yaudu ilal manut gitu tuluy ayeuna eta sifat hakeki ngarepkeun kana isim domir jeung sifat sababi hanteu ngarepkeun kana isim dohir teh cek saha cenah kumaha pokna annatu imarafiun limudmarid ya'udu lil man'uti auli mudhari gitu ta ya, ngeunaan antaran sebutkeun sifat hakiki jeung sifat sababi gitu tuluykeun heula anu kadua nyaeta sifat lapad Allahi teh nyaeta ar-rahimi jadi sifat kadua tina lapad Allahi nu mawi ngamanana ge ar-rahmani sifatna Allah ar-rahmani anu maparin nikmat ageng Gusti Allah manfaat di dunia jeung di akhirat sifatna Allah ar-rahimi anu maparin nikmat alit Gusti Allah manfaat di akhirat wungkul gitu atuh cenah kitu mah gede kene manfaat di dunia cenah rahmat Allah teh
ia ngandung harti tersendiri. Sabab ku rahmanna Allah mun di manusia dek mukmin dek kafir kabagian rahmat Allah. Contoh kafir dibere sehat awakna, dibere janglar sirahna, dibere kakayaan yang sajabana. Ti saha eta teh? Ti Gusti Allah. Dek sato ya, hayawan dek tutubuhan eta kabeh berangkat tina rahmat Gusti Allah. Kabagian kabehna kita di dunia mah kadangkala sok maneh ulin ka Jakarta cik ari anu gedung-gedung menjulang di pinggir jalan eta nu saha? Nu saha nu mukmin nu kafir. Rata-rata anu kafir. Di kota ieu mah. Ari anu naon rumah-rumah kumuh di pinggiran kali nu saha? Rata-rata nu umat Islam. Lamun dek ngitung kabelah dinya masih gak kitu. Deh. Nah, cenanya abet kieu. Bab eta mah gumantung kana kumaha kreativitas upaya manusia sajaba tiges dipastikeun ditangtukeun nasibna ku Gusti Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Maneh mun teu mengadakan mun teu siap ngarobah suasana maka punten-punten mun baheula kolot urang batan sakitu maneh cantang tu leuwih ti kolot mah maneh ya. Tapi lamun urang berupaya anu diawali ku bab ilmu sakola keuyeng ngaji keuyeng insyaallah satu saat eta bakal terbukti mengangkat derajat seseorang. Sabab keur nu boga ilmu pasti ku Allah diunggulkeun. Asal eta ilmu jadi bahan keur mana melakukan perubahan dirina. Anu eta ilmu didasaran ku keimanan tentuna. Sabab ilmu teu dibarengan ku iman mah subhanallah. Ngaco ka ditu nya. Iman tadi barengan ku ilmu deh parah gitu. Jadi dua-duanya kudu diraih ku urang sehingga orang ku Allah ditingkatkeun darajatna. Yarfa'illahu alladzina amanu walladzina utul ilma darajat gitu. Ya. Yarfa'i bakal ngangkatkeun Allah ya rafaillah alladzina kajalma-jalma amanu nu beriman si jalma walladzina utul ilma darajat jeung bakal ngangkat Allah kajalma-jalma nu ngabogaan ilmu darajat kalayan sapirang-pirang darajat. Jadi bahasana jalma pirang-pirang derajat. Mun ayeuna derajat sosial maneh seperti kieu kusabab kolot urang statusna semetinya tah mun urang bisa ngaraih ilmu keberhasilan dina ilmu insyaallah di dasaran keimanan tadi ku Allah bakal diangkat derajatna gitu. Kali angkat derajatna leuwih ti kolot urang maksudna eta lamun dek ngukur kana keluarga karena status sosial orang poe ayeuna pasti teu kurang jelema nu tadina taya kaboga ku sabab ilmuna berhasil sukses mane apal nu ieu teh naon singkong lah dina teh naon ikonna teh anak singkong sangaran teh sa eta teh pengusaha Faisal lain Faisal tanya sa Tanjung sa ngaranna teh Tanjung naon teh lain Tanjung Sari
lain Tanjung Perak bener Faisal Hairul Tanjung ya. Nah, itu adalah betul-betul anak desa, orang kampung bau lisung, tapi kesemangatan dalam mencari ilmu dan siap berkorban dengan bagaimana dan apapun juga, sehingga ia menjadi orang tersukses di Indonesia. Gitu ta. Bab dunia kok mau akhirat bener. Tuh. Jadi hartina kieu urang ulah berkecil hati ningali kayaan poe ayeuna, tapi tetep kahareup urang mah kudu leuwih tinu jadi kolot urang. Itu sebuah keberhasilan. Jadi ulah sabalikna. Bada kolot urang ge batan sakitu. Gitu. Mun urang kieu teh pantes we. Ta eta mah mana seseorang yang tidak mampu mengembangkan pemikiran positif. Disebutna teh mana lain positif, lain ayeuna naon disebutna teh pibasaeun ieu mah lamun memandang sesuatu ke depan lebih baik teh lamun eta mah antara naon pasif jeung positif ya, lamun dina bahasa ilmu eta nama hitungna mah maneh teh kudu boga pemikiran anu naon hade ka hareup teh geus bio positif negatif mah Allah kan bieu teh geus kagamar di poho deui gitu tah gitu ya, jauh ka inovatif mah tuh berbaik sangka lah mun bahasa lagi nu sejana mah positive thinking, memandang sesuatu dari sisi kebaikan bahwa hidup kita akan lebih baik gitu, kudu optimis ulah pesimis bener gitu. Optimis orang bakal berkembang hidup, bakal maju, bakal sukses. Tapi kudu jeung lengkahna. Sekecil apapun lengkah kita, lamun berangkat tidinya insyaallah jadi nilai positif. Bakal menghantarkan walaupun naon sedikit. Tapi lamun urangan saukur boga pemikiran anu cemerlang tanpa ada upaya hampura disebutna teh ngalamun. Bahasa agama tulul amal, sekedar hayalan belaka. Mun boga imah bertingkat, mobil mengkilap, istri nan ya. Ukur ngalamun gitu. Engke bisikeuna kan ngalamun deui mun urang boga duit 1 miliar poe ayeuna rek sodakohkeun kabeh kan gitu. Ari maneh kumaha cenah gitu, arek ngalamun deui we cenah gitu. Eta pagawean ngalamun namanya. Tapi harus ada cek tadi naon upaya positif. Gitu nya. Jadi sing ingat cek bieu mana dikembalikan ke tadi. Balik deui kana pokok. Ku rahman Allah mah kabeh kabagian, dek mukmin dek kafir, dek manusia dek lain manusia. Nepikeun ka aya hiji sato, ya, bahasa dina hadisna mah mun teu lepet mah aya hiji kuda. Ya, geuning kuda lamun keur nunutan sok diangkat sukuna teh hayam nya. Sok sabelah geuningan jengke gitu. Berkumpul. Heeh. Heug di handapna teh aya anakna eta indungna teu wani mana ngajejekeun suku kusabab bakal geuna ka anakna. Itu bagian daripada rahmanna Gusti Allah. Kanyaah Allah teh kitu tah. Nepikeun ka sato wae mana bertahan sukuna bisi keuna kanu dan menyakiti anak. Kitu tah. Anapan rahim
itu adalah sesuatu hal yang khusus bagi mukmin muslim yang menjadi penghuni sorga. Jumlah jelemana teu loba saeutik, ganjaran ti Allah luar biasa. Matak bahasana nikmat Allah anu leutik, tapi manfaatna di akhirat. Maksudna di dinya mah lain leutik bentuk nikmatna, saeutik anu ngasaan eta nikmat. Lolobana jelema kana neraka, ka surga mah hanya orang-orang tertentu anu ditentukeun ku Gusti Allah. Itu ari di surga satung kebing langit satang karing jagat dibikeun supaya dinikmati ku penghuni gitu ya. Di surga mah tidak hayang udud teu kudu moal bisa udud cenah cek nu heureuy mah di surga mah mau bisa udud cenah di surga mah nah cenah apa di surga mah cenah kacaritakeun jannatin tajri min tahtiha anhar. Paling mun hayang cai boro-boro ning cai madu cai arak ya aya ngan lamun dek nyaritakeun seuneu teu kabejakeun di surga mah gitu. Jadi mun hayang udud cenah mana kudu nyengetkeun heula rokona teh ka ditu cenah kana bibir neraka gitu. Neangan seuneu kana neraka cenah dina neraka mah sagala rupa nu jadi itu tina seuneu cenah gitu. Eta nu heureuy nya gitu. Tangan anu jelas mana? Subhanallah. Di surga mah istuning kanikmatan anu luar biasa ya. Yes, jadi kadinya sekali deui maneh ulah leutik hate peda status sosial poe ieu siga kieu, tapi kudu gede hate ningkatkeun kualitas hirup supaya kapanggih sukses di dunia sukses di akhirat. Ton maneh ngadua teh Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Ta eta teh prinsip orang yang berilmu yang didasari oleh keimanan. Gusti pasihkeun kasuksesan dunia keur abdi. Begitupun dengan kasuksesan akhirat. Wa qina adzabannar. Ari kira bakal ngajongklokeun ka neraka mah ulah. Kesuksesan tersebut tanpa ekses. Teu ngabalukarkeun siksa neraka, tapi bakal ngabalukarkeun mana? Ditebus, ditaur, diganyar ku Allah ku surga. Gitu. Maneh dibere duit 1 juta umpamana saja. Tapi kudu gagaro sawak-awak kesrek. Daek mah. Atawa lehoan we umur-umur. Duit mah loba. Tapi leho teu eureun. Tah kitu. Cek paribasa kajen teuing duit loba tapi henteu kesrek. Sehat. Kajen teuing duit loba tapi henteu lehoan. Bogoh we atuh ngahanang nyanding ngeunah nyanang ngeunah nyanding eta anu diharapkeun Rabbana atina fid dunya hasanah teh lain ukur kasuksesan dunia na wungkul tapi sapat nganterkeun kana surgana Allah. Sabab teu saeutik nu ukuran dunyana mah sukses tapi tina balukar kasuksesan eta nganterkeun kana neraka. Naudzubillahi min dzalik. Contoh Salabah, Korun, itu orang sukses secara duniawi, tapi ia di penghujung hidupnya, ya, dan di akhiratnya akan celaka. Nah sababna kailmuanana teu didasaran ku kaiman. Itu Pak. Nu iman mah mendek daharnya. Rabbana Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Diwapkeun maneh teh. Ingat teh ieu teh nang maling. Cik kira-kira ngarti maneh eta diwapkeun mah nang maling. Moal saeunan
geus ngadua tadi wakina ada ban. Tina maling mah bakal ngabalukarkeun dosa pina neraka. Akhirnya teu tulus ngadahan. Ngerti kan nu dipake doana. Lain kudu bebasaan. Gitu nya. Guys. Sah atuh naon ieu lafaz ar-rahimi teh jadi sifat kaduan ti lafaz Allahi. Tina naon diukurna? Ya, tina naon ukuranana? Pangna ayeuna ieu lapad ar-rahimi ar-rahman jeung ar-rahimi dipandang sah dina jadi sifatna lapad Allah. Sabab diantarana dina lapad Allah teh naon? Kieu atuh cik coba urang buktikeun majar maneh sifat hakiki kudu nyokot tina 4 perkara tina anu 10 keur ngabuktikeun bener henteuna ieu sah dijieun sifat gitu ya. Jadi sifat hakiki mah kudu nyokot 4 tina perkara nu 10 sok ayeuna urang buktikeun ari lapad naon ar-rahimi eta teh ropa nasab hopad. Cirian heula cek tadi teh aya naon 10 ya. Kudu nyokot perkara tinu 10. Nu 10 teh hiji mufrad, 2 tasniah, 3 jama', 4 tadzkir, 5 tanis, kagenep ma'rifat, ka7 nakirah, ka8 ropa, ka8 nasab, ka10 hopad. Cek kaidah naon kumaha? Ropa nasab hopad wahdan tasmiyah jama' tadzkir ta'nis ma'rifat nakirah eta teh 10. Tah keur sifat hakiki kudu nyokot 4 tina perkara 10 bieu. Mana di antarana lamun lapad ar-rahimi jeung lapad Allahi teh eta teh mun dicokot ropa nasab hopad anu tina naonana? Anu tina hopad pada hopadna. Anu tina hopad pada hopad. Nah, pancek tadi teh kudu tawabe. Kudu anu tabe teh. Abdi bade tabe we, bade man nuturkeun gitu, nya. Sok tingali beh ka harti. Anu tina naonana? Dina hopad pada hopad. Hopadna. Naon atuh nu kaluar? Ropa jeung nasab. Pan tilu hal dibedakeun. Ropa, nasab, hopad. Ieu anu tina naonana? Tingali. Hopad pada hopad. Berarti hopad dicokot simpen anu kaluar naon? Ropa jeung nasab. Halingkeun eta mah. Hiji tah. Terus mana ayeuna dina jenis kelamin? Dah, aya jenis kelamin sagala. Dina bilangan heula. Ari dina mufrad tasniah jama' tunggal, 2 atau 3. Anut dina naonana? Anut dina mufrad pada mufrad. Nah, hiji pada hiji. Nah, ari Allahi mufrad. Ar-Rahmani mufrad. Ar-Rahimi mufrad. Berarti paralel atuh muncul bahasa naon fisika mah lege sarua atuh dina pada mufrad mufradna. Lamun sarua mufrad pada mufradna naon atuh nu tersingkirkan nu kaluar? Tasniah jeung jama'. 2 tah cokot 2 berarti nu tadi 4 kaluar. Geus sabar hiji tah? Genep. Nu 2 diraih, nu 4 dibuang. Tuluy mana deh? Ari dina tadzkir ta'nisna jenis kelamin. Lapad Allahi, Ar-Rahimi, Ar-Rahmani teh
iya ar-rahmani jeung ar-rahimi teh anut dina naonana anut dina tadkir pada tadkir nah ada lafaz Allahi tadkir ada lafaz ar-rahmani tadkir ada lafaz ar-rahimi tadkir kusabab eta anut tadkir pada tadkirna naon nu kaluar atuh ta'nis sifat ka awewe ya gitu kade sifat ka awewe sing bener mana maca teh loba lelo bisik ieu jelema swing nya legeg ari teun kapercaya ku masyarakat teh diangkat jadi RW ari sosialisasi pan di madrasah mah rata-rata ibu-ibu dihareup bapak-bapak dituka henteu kanu jauh kanu deukeut pan kitu bahasana teh apunten ibu-ibu cenah wios di ewean ku di ewean ku jeung kuring cenah kitu maksudna mah di RW gitu usabab cuing ya gitu henteu ben bahasa gitu asanya manehna mah lege wios ibu-ibu di ewean ku kuing gitu kusim kuing ya ibu-ibu tepan ngajamah beseuri ya aya nya gitu nah teu kaluar ieu sifat ka awewe Allah itu sebagai raja anu maha purbawisa anu murbeng alam anu gagah perkasa gitu nu menguasai kerajaan langit kerajaan bumi gitu nya matak timbul sifat kadukuriahanana ka ayeuna sifat kajagoanana gitu hayam aya istilah jago jeung bikang nah sababna kenang udagna elehan jeung wania meunangan jeung elehan gitu nya nah, jadi ieu teh kasebutna kana sifat keagungan kagagahan Gusti Allah gitu. Anut dina naonana tadkir pada tadkir nah maka sifat kaweanana anu heureut deuleu ponok lengkahna kaluar dinya ya gitu ari jihad marifat pada jeung nakirahna anut dina naonana tadi teh nu karek kabahasa tadi teh mana lamun dina jihad tadi nu pertama naon antara mufrad tasniah jama naon anu saruana anu anutna mufrad pada mufradna hopad lah tadinya hopad naon ropa nasab hopad naon nu kaluar anu anutna hopad nu kaluar ropa jeung nasab terus nu katilu tadi teh naon anut dina tadkir pada tadkirna gitu lamun ayeuna dibandingkeun jeung muannas maka nu kaluar mana muannas atau napi ta'nisna gitu seperti tah dalapan pan tadi genep nu dibuang tilu geus genep tambah 2 adalah 8 tinggal 2 deui mana diantarana nyata di dia anu sebutkeun anut dina lebah makrifat jeung nakirahna dina lebah naonana jihad marifat pada marifat nah ada lafaz Allahi ta'rif aya alif lam lafaz ar-rahim aya alif lam aya lafaz ar-rahim aya alif lam saruan teh naon atuh anu eueuhna nakirah maka nakirah dikesampingkan sabab eueuh dina pelaponna cek tadi kudu nyokot perkara anu opat tina anu 10 kali deui dina jihad bilang geura sok tilu heula nan ropa nasab hopad
naon di dieu nu anut hopat kaluarkeun dua ropa jeung nasab bilang sabariji dua cokot hiji tilu terus enak dina mufrad tasniah jamakna naon ayeuna anutna mufrad pada mufrad nah cokot mufrad kaluarkeun tasniah jeung jamak 2 jeung 2 opat hiji jeung 2 hiji jeung hiji 2 opat jeung 2 genep tinggal sabariji opat terus mana ditinjau tina tadkir pada tadkir taknisna naon nu anut tadkir pada tadkirna atuh kusabab anut tadkir pada tadkirna naon nu kaluar taknis 2 jeung hiji tilu ayeuna tadi opat jeung hiji 5 opat jeung tilu 5 jeung tilu sabariji 8 tinggal 2 deui naon tina jihad makrifat jeung nakirah nah naon nu anu tadinya makrifat pada makrifat nah mana tuh nu kaluar nakirah tilu tadi hopat mufrad terus naon tadkir tambah ayeuna hiji jadi makrifat opat nyokot opat tina perkara 10 sesana sabaraha genep tadi 5 nu kaluarna teh tasniah non ropa nasab tasniah jamak opat tambahan tadkir 5 kagenepna naon nakira cokot opat nu sarwana buang genep anu teu sarua itu sebuah rumus keur menentukan mana apakah ia cocok tidak sebagai sifat pasti seperti itu ya tadi mana syarat dina kayaan sifat hakiki sifat hakiki mah nyokot opat tina perkara 10 pasti kitu dina naon oge ya itu cek saha cenah sifat hakiki kudu nyokot opat tina perkara 10 teh cekoi kumaha pokna Fa'awalul kismaini minhu atbi'i manuta'u min asyratin li arba'i fi wa'idin min aujuhil i'rabi min rab'in aw khabdin awin tisobi kada minal ifradi wa tadkiri wa diddi wa tarifi wa tankiri ka qaulina ja'al gulamul fadilu wa ja'ama huniswatun hawamilu tamun nu dibahas ku urang bieu mah contoh konkretna teh nyaeta bismillahi arrohmani arrohimi gitu contoh lain nama mana ja'al gulamul fadilu atawa mana ja'a ma'hu niswatun hawa milu gitu ya. Sah atau sah di naon sifat gitu. Wah sifat sebabina mangke deui lah. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi bana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi alana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bi ta'allu
wasalna bita'limin antar zuqona wasi'a wa antar zuqa amanna abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran sareng